رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نهضى بفضل الله ويا أقطام ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمري قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله شفيع الخلق عند الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayaan keluar ya. Cek sound. Anu ngecek sing soson. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil azizil dhamin al haris bil mu'minina raufir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala sairin nabiyyin wal mursalin salatan wa salaman daimaini tujibu bihima da'watina bisur'atin amin. Wa sholli wa sallim kadzalik ala rasulil karim dzil quwwati inda dzil arsyil makin al muta'i samal amin Jibril wa ala sairi rusail malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya'il awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sabi wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Wa qala aidan fi ayatin akhar wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Wa qala aidan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pertami-tami sing sami heula niatna, nu kadua sing sami maksad sareng tujuanna, nu katilu sing sami kahayangna, nu kaopat sing sami cita-citana. Sateacana dilajengkeun kana naon ieu pangaosan langkung tipayun urang buka kalawan muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala kunekadkeun kana pirang-pirang kasayan anu dongkapna ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang sadaya dipilih ku Allah Subhanahu wa taala jauh bahkan sateacan urang lahir ka alam dunya. Urang sadaya dipilih ku Allah Subhanahu wa taala kedah janten kurang dia kedah janten jelema. Jadi dipilih ku Allah Subhanahu wa taala, disortir baheula di alam naon disebat nate di alam roh, bahkan disebat nate di alam alastu, disebat nate di alam can jadi naon urang can jadi cimani-cimani acan. Urang dipilih ku Allah Subhanahu wa taala anu asal muasalna urang sadaya tina nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilih dugikeun ka saat anu ayeuna alhamdulillah urang ditakdirkeun tiasa hadir dina tempat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tiasa hadir dina tempat pangaosan. Ieu teh semata-mata hadirna urang sadaya, mudah-mudahan sing hadir dohirna sareng batinna oge sing sami nekadkeun sarta ngayakinkeun urang sadayana kana kasayan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala, tangtosna oge kalawan nyangakeun sadaya daya sagala rupi kaperyogian urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala nu estu henteu butuh ka urang sadaya. Ari urang mah butuh ka Gusti Allah, butuhna urang ka Gusti Allah, teu butuhna Allah ka urang disebut syukur teh. Jadi syukuran mah bagian hate Bu, asyukru miftahu ridho. Dahilap salawat mewah salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina, ka para sahabat, ka para tabiin, atbain tabiin, tug dumugi ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sing kagiring ku syafaat mantena di yaumul kiamah, di yaumul jaza wal hisab, sing kenging panyalametan Allah Subhanahu wa taala sakumaha urang sadaya dijamin kasalametan urang sadaya ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Kangjeng Rasul mah tos dijamin, tos kenging jaminan ti saha ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal ngait we hatena cinta ka mantena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dina panyalametan anu teh dina dintenan teh panyalametan kecuali panyalametan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaat ti mantena, amin ya rabbal alamin. Pertami-tami sing sami heula niatna. Naon niat urang sadayana hadir dina ieu pangaosan
Nu kahiji nyaeta niatna. Niat urang sadaya hadir di dieu kudu sami, ibu pami teu sami janten kacau. Kacau beliau disebutna teh. Kacau balau. Sing sarua niatna naon niatna? Niatna seja ibadah ka Allah Subhanahu. Naon ibadah teh? Falul mukallafi mukhalifan li hawa nafsihi ta'dziman li rabbih. Naon ibadah teh? Nyaeta ibadah teh ngagungkeun. Seja abdi bade ngagungkeun ka Allah, ngagungkeun kana parentah Allah. Agungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nya dina reresan ieu periogi urang sadaya nganiatan kalawan niat anu full, anu sae, itu anu sapinuhna semata-mata urang sadayana bade ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Upami sanes karena keagungan Allah abdi moal hadir di dieu kitu. Jangan eta niatna, sing sami niatna. Upami sanes karena keagungan Allah, bahkan abdi sadaya moal hadir di alam dunia. Ieu teh urang hadir di alam dunia teh ieu teh sebagai tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadir dina pangaosan ieu ngarupikeun tanda-tanda keagungan Allah, matak niatan ku sadayana. Niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina hartos seja ngagungkeun, lain deuk ngagungkeun ka makhluk, lain deuk ngagungkeun ka jelema, lain deuk ngagungkeun ka naon harta, lain deuk ngagungkeun ka wanita gitu nya, lain deuk ngagungkeun kana pangkat jeung jabatan sanes, tapi semata-mata deuk ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua nyaeta kudu sami maksad sareng tujuanana. Ieu ibu-ibu anu hadir anu dipengker oge sami kudu sarua maksud jeung tujuanna. Jika hese nyaru sarua maksud jeung tujuanana teh kusabab bodoh jadi hese jadi poek jadi teu katingali. Padahal mah ibu maksud jeung tujuanana kudu sami. Anu urang kale nu ti kidul, nu ti kulon, nu ti wetan, sing sami tujuanana, sing sami maksud jeung tujuanana. Naon maksud jeung tujuanna? Urang hadir dina ieu pangaosan. Naon sing? Ibu maksudna naon ieu pengajian teh maksudna naon? Maksudna teh hayang naon? Hayang cenah pedah we di imah gawe nya, hayang istirahat we, hayang nangunyar, hayang naon? Hayang reureuh teh nya, hayang reureuh. Oh eta mah lain atuh. Ibu mangga maksud jeung tujuanna urang hadir dina ieu pangaosan teh, maksud jeung tujuanna hayang nyenang, hayang nyenangkeun, hayang hayang nyieun kasena. Nyenangkeun saha? Nyenangkeun saha ibu? Nyenangkeun ka Gusti Allah. Nyenangkeun ka Gusti Allah. Nya nyenangkeun ka Allah, nyenangkeun ka bisa gitu nyenangkeun ka Allah. Nya sok sanajan teu disenangkeun ku urang da Allah mah geus senang atuh. Nya kahiji nyenangkeun ka Gusti Allah. Awas ya tauhidna bisi ngagiclek. Nyenangkeun oge ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat Kangjeng Rasul bangga ka urang sadayana, bangga ka umatna. Aya umat anu keresak kana angkat kana pangaosan, sedengkeun sakali init kana pangajian eta leuwih alus tibatan sedekah ku 1000 kuda. Eta sarua jeung sedekah ku 1000 kuda dipake ngabangun masjid jeung madrasah. Nya ari 1000 kuda sabarahaeun? Hiji kuda wae teu gaduh kuda ibu di bumi. Hiji marmot gaduh, kelenci atau naon, ucing atau ucing. Ieu 1000 kuda dina jalan fisabilillah sajalma nu angkat kana pangaosan diuk sajam di dinya sarua jeung sedekah ku 1000 kuda. Min alfi parsin lebih alus tibatan sedekah ku 1000 kuda fisabilillah. Dina hadis diuningakeun fisabilillah dina jalan ngaluhurkeun agama Allah. Gitu. Antenan di masjid ieu nya urang sadaya hadir di majelis di masjid anu dibarokahkeun ku Allah, masjid tempat sujud, masjid tempat naon? Masjid tempat ayeuna tempat orang sadaya curhat atanapi tempat orang sadaya mengadu ke Allah Subhanahu wa taala. Masjid anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala.
Pan di Garut aya masjid ibu, masjid sagalana ku emas, kubahna ku emas, lalangitna ku emas, pantokna ku emas. Tos ninggal teh can di Garut. Padihieun eta, padihieun kota Garut teh aya masjid sagalana ku emas, pantona ku sena ge ku emas, karpetna oge ku emas. Nu suhunana ku emas karyo. Pantona ku emas Trisno. Nya aya ku emas Bejo. Nya. Kantos simkuring ngiring ieu Bu, ngiring salat berjamaah di masjid. Kantos ngiring salat berjamaah di masjid. Masjid nate ngaranna teh Masjid Al Mubarak mun nya Al Berkah gitu. Al Berkah disebut nate. Nya ari anu berjamaah nate ukur tiluan. Imam DKM simkuring ari nya teh. Aya cek simkuring teh lain Al Berkah atuh masjid naon ieu pa DKM, Masjid Al Berkah. Masjid Berkah. Ari kurtiluan mah lain berkah atuh Masjid Al Cangcut. Kan ada tiluan segitiga gitu. Imam makmum mah dua. Jadi eta mah masjid ayeuna mah seueur masjid teh ngaran Al naon gitu ari anu berjamaah kurtiluan. Iya, maksud jeung tujuanana urang hoyong naon tadi? Hoyong bisa nyenangkeun ka salaki. Hoyong nyenangkeun kana hate inung bapa, hoyong nyenangkeun kana hate mitoha, hoyong nyenangkeun kana hate tatangga, hoyong nyenangkeun ka Pak RT, hoyong nyenangkeun ka Pak RW, hoyong nyenangkeun atuh ala ieu ka sahata, ka palurah, aya lurah, ka camat, hoyong nyenangkeun ka pamarentah oge sadayana, hoyong nyenangkeun urang nyaeta ka besan, hoyong nyenangkeun ka aya nu boga popotongan aya hoyong nyenangkeun ka popotongan. Tah maksud jeung tujuanana teh hoyong nyenangkeun. Lamun urang hadir di ieu pangaosan tapi lain deuk nyenangkeun hate guru, lain deuk nyenangkeun hate adi, hate lance kitu nya, lain deuk nyenangkeun hate nu sejen eta gagal ngajina, moal hasil pangaosanana. Sok sisana fastabsyiru wa basyiril ladina amanu sing bararunga bungahkeun batur nya cik ibu upami jalmi pada melana teh nyenangkeun hate batur pan eta teh bukti eta jalma teh nyaeta sampurna iman jeung Islamna lamun bisa nyenangkeun kunaon nyenangkeunana cenah ku harta anu seueur ku naon ku jagong peceleun nyenang eta mah lain nyenangkeun ari ku jagong peceleun mah atuh ngaripuhkeun anu aya nya eta nyenangkeunana di dieu kunaon atuh nyenangkeunana ka inung ka bapa nyaeta ku hadir urang sadayana dina raga pangaosan untuk memperbaiki diri nya da teu aya anu panghesena ibu maca kitab naon maca kitab bahkan Quran mah pantos dinas dina Al-Qur'an ge moal aya ilmu nu pangbabarina iwati ilmu maca Al-Qur'an. Teu hese maca Quran mah sabenerna mah. Geuningan abi hese abi geuningan hese maca Quran meureun kaduul maneh mah. Hese teh keur neukeun. Allah Subhanahu wa taala parantos netepkeun moal aya perkara ilmu anu pangbabari-babarina iwati Al-Qur'an. Walaqad yasarnal Qur'an. Ulah dijampean hese ngaji Quran. Cirina ibu, cirina Al-Qur'an babari aya murang kalih SD kelas 1 SD geus katalar 30 juz aya. Nya di mana cenah aya nonton atuh ibu RCTI. Aya hafiz. Leres? Nah, hari ini cenah beteu katayai. Dan ini na kedua. Jeung teu macanten atuh ninina dina pasanten tahapid gitu nya janten babari atuh budak murang kali bismillahirrahmanirrahim bisa nya bisa ngan anu bisa jeung nu daek beda nya janten bisa karena biasa eta Al-Qur'an mah nya itu di atawisna kembali
nyaeta urang sadayana karena maksud jeung tujuan ulah kieu ibu teh celengceng we ka terminal cek supir teh cek konektor atanapi cek anu nyaloan di dinya cek anu gaduh jasa percaloan di dinya ageung jasana calo teh tata ibu sok naros ti heula ibu bade ka mana duka atuh ibu teh teh deung tujuan teh ting ka mana berarti ibu teh linglung ari kitu mah nya dianterkeun we ku pacalo teh nyaeta ku pakenek teh cek supir teh anterkeun we ka Kapolsek cenah ka dinya nya sabab ling piraku ibu-ibu anu pengajian kudu dianterkeun ka Kapolsek naon sababna linglung ibu tujuanana naon ngaji teh abi mah hoyong nyenangkeun hate cenah hate batur we hoyong nyenangkeun hate batur salemur hoyong nyenangkeun hate guru cenah geuningan itu aya anu teu seneng aya anu teu senang aya anu teu resep cenah iblis eta mah eta teh iblis ngarupakeun ngajangelek jadi mito iblis ngajangelek jadi jelema disebut teh salin rupa minah rupa disebut teh minah rupa jadi lamun jelema geus teu resep geus teu senang kana pangajian sok hadir dina pangajian teh deuk nyenangkeun hate inung bapa wabil khusus nyaeta terutami anu tos ngarantunkeun keun mukadimahna sugan mukadimah setengah jam kayak ngaji setengah jam keun aku mah we nu penting mah aya kopi we ya jaba mekel kopi jaba aya ti di dieu hiji 2 gelas tuh nya mohon pertarosanana ti mana kawit dedengan teh iraha kawin alah karena kawin wae kopi 2 gelas ya 3 gelas mana ada resan di dieu mah tara aya nu masihan cai herang ka sim kuring nya sabab eta cai herang mah paragi ubar nu kasurupan nya ari eta cenah cai kopi keur ngonang juri lah anjari nya sakali deui para nya sakali deui maksud jeung tujuan urang saya hoyong nyenangkeun hate kunaon nyaeta terutami nyenangkeun anu parantos aya di alam barjah ibu kudu emut ka alam barjah teh anu tos ngantunkeun urang langkung teh payun neme tadi painten sim kuring uing urebgeun nya kararesan sim kuringna sok marhaba ibu dina makam teh nguriling upami tos arwi tah teras we nararang ka dieu urang marhaba heula dina makam teh nguriling marhaba ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya rasulullah sholawatullah alaika marhaba ya nurul aini marhaban jadal husaini marhaban anu naroskeun ka sim kuring tadi nah cenah di dieu mah nya di Garut mah cenah marhaba cenah di makam cenahnya marhaba di makam teh ya sareresna mah urang Garut mah lahir di marhaba lahir ka alam dunya di marhaba mulih ka rahmatullah maot namina eta di marhabaan deui lahir di adanan maot oge di ada daripada teu bisa ngajawab nya keur naon tah maksud jeung tujuanna supaya anu dikubur senang supaya pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ibuna ramana anu parantos ngantunkeun almarhumah guru-gurang sadayana khususna anu aya di dieu sesepuhnya mudah-mudahan sing
senang bahagia di alam barjana ku ayana hadirna urang sadayana dina ieu tempat pangaosan anu mulia. Amin ya robbal alamin. Saur pun guru anu parantos ngantunkeun langkung ti payunnya. Nah, dayana mah kiai, ustad, ajengan, guru ngantunkeun teh langkung ti payun Ibu. Ti payun ngarantunkeun guru-guru teh nya. Nah, cenanya ajengan bet loba nu maot. Ajengan bet seueur nu maot jalma saroleh mararaot. Nah, cenah ari nu balaga digdeug araraya. Ibu, eta teh simulasina mah kieu. Amun aya nu kahuruan bumi anu dicokot nu di anu atanapi bumi deuk diruntuhkeun nu dicanak ti lebat bumi teh barang-barang anu berhar. Ieu bumi teh deuk diruntuh. Sok canakan heula naon nu berharga di jero. Naon disebutna teh bedah naon? Bedah naon ngaranna teh ari bumi na deuk diruntuhkeun teh 1 2 borosot gini. Berarti anu sayang dibuang sayang gitu nya. Nah, eta Ibu lamun bumi deuk diruntuhkeun anu pangheulana dicanakan teh barang berhar. Iya di alam dunia geus deuk runtuh geus deuk tereh kiamat nu pangheulana dicanakan teh para ulama para ustaz. Namun urang sadayana ulah putus harapan tina rahmat Allah. Kumaha carana supaya ibu rama urang terutami kamari pas jejeg sataun almarhum pun bapak ngantunkeun dinten Jumaah haulna almarhum pun bapak mudah-mudahan ya amanat pun bapak oge ngarupikeun sami ulah dugikeun ka ulah nepikeun ka ninggalkeun pengajian di dangdeus nya insyaallah Pak. Nah gitu eta bari jeung kaayaan anjeunna wasiat Kasim Kuring. Naon wasiatna cing? Wasiat pun bapak emut keneh. Wasiat almarhum amanatna hiji Kasim Kuring. Terakhir naon cing? Mun hayang salamet hayang naon ngan sakieu we cenah ti bapak mah. Sakieu ti bapak mah ulah sok sarua. Heueuh eta unggul. Ulah sok sarua. Tah kitu ulah saruana. Lamun batur pedit saruana pedit. Nya, peditan deui ku urang. Lamun batur ngewaan deui ku urang tah ulah. Nya anu geuleuh, anu geuleuheun, anu ngewaeun, anu rujiteun tong saruana urang mah gitu. Eta amanat terakhir pun bapak. Naon sababna? Keun we cenah ngewaeun tepikeun ka 6 tahun wae mah. Naon sababna? Sabab eta teh kauntungan keur diri naon ngurangan dosa dipikang ngewa ku batur mah. Ngurangan dosa eta diata wisna eta amanat terakhir ulah sarua. Nah cek lamun urang ditinggang ku nu gelo deuk ditinggang deui ku urang. Berarti sarua naonna? Gitu. Nya. Amun anu pedit dipeditan deui ku urang saruana berarti sarua naonna? Lamun anu ieu mah ti barang lahir ka alam dunya can pernah sori ta jelema. Can pernah sori. Beureunan cigana ti dituna urat seurina geus dikunci. Ti mimiti ka pamajikanana tara seuri, ka adina ka lanceukna geus puguh ka indung bapana tara seuri. Tah urang teh ulah saruana. Naon sababna? Seuri mah seuri we ulah saruana. Aya di dieu nu tara seuri, aya Ibu naon bangke ucing tara seuri. Bangke ucing. Ya besi aya jelema nu tara seuri ka tatangga, besi anu tara seuri ka pamajikan, dengekeun tah. Eta teh sia kumaha ka bangke ucing. Sabab Sim Kuring mangihan bangke ucing di dinya teh seuri-seuri sia bangke ucing. Heuh, keun sugan kadengeun wae. Nya, ieu mah papangi jeung mitoha jauh-jauh ka seuri. Papangi. Papaha? Nya, pan urang teh Bo upami jalmi henteu bisa nyenangkeun hate batur moal pepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pernah mau menyenangkan hati orang lain itu tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gitu. Anggur mah sok doakeun ku urang ta jalma anu geuleuh teh tadi.
nya itu amanat pun bapaknya, amanat pun bapak almarhum almaghfurlah, mudah-mudahan anjeunana di alam barzah sing dipaparin kebahagiaan. Da ibu upami nuju meneng mah kieu ti dieu ka dinya we tah, ti dieu ka jaman atau keluar ka dinya, keluar ke masjid, keluar masjid kan geus kekereuceuman gitu. Saha itu upami nuju hirup nuju aya keneh mah ti dieu ka pasir naon teh tah teu geus teu katingali itu saha nu leumpang pan kitu. Upami tos maot mah ibu ti dieu ka Mekah ge katingali. Urang aya di Bandung katingali ti lemur teh. Anak urang. Nah, ku inung bapa teh lamun urang aya di mana, aya di Jakarta, di Bekasi, di Bandung, di Subang, di Tasik misalnya, ti Garut katingali ibu. Upami tos nyerangkeun we ti pakubu. Ti pakuburan teh nyerangkeun gitu katingali ka bumi ka kamar. Ditingali urang teh ngan upami urang midamel ka sae, upami urang midamel ka saean senang ta ibu Rama teh. Upami urang upami urang anak incuna henteu migawe kahalusan atanapi kalakuanana goreng eta pirhatin sholli wa sallim da iman alahmada sholli wa sallim da iman alahmada wa sallimna minal afati wal waba wa sallimna minal afati wal waba. Tiap malam Jumat ahli kubur lolongseran. Tiap malam Jumat ahli kubur lolongseran. Ngarep doa ti anak incuna, hanya kal incuna kalah ka mana karep atuh eta anak incuna teh nya. Tiap malam Jumat ahli kubur tatangisan inghak-inghakan ceurik ibu. Kamana anak incu teh bet ngiriman, kamana anak incu teh bet eueuh tawasulan, kamana anak incu teh bet yasinan, kamana anak incu teh bet ngahadiahan. Ceurik. Padahal keur waktu di alam dunya mah eta inung teu wani ngahuapkeun dahareun, da inget kanu jadian bapak teu luas ngahuapkeun dahareun, da inget kanu jadi anak. Teu luas pikeun ka dikukusan, teu pikeun ka dikukusan eta diompreng ka kebon, dibekel taroti teh jeung odading teh. Teu pikeun ka jeding gitu tah odading. Nya kapoe teu nah sok-sok ece deuk dibekel keur saha tah? Keur dengekeun tah sia anak tah. Dua ya anak. Keur anak. Keur abdi we atuh oco. Ulah keur saha? Keur anak. Nya. Nya sok moro atanapi pada nya gitu. Iya. Upami bapak-bapak macul menang belut tapi karenghet dina dudukuy geuningan heula. Nya menang jamu asap di sakuan ngajenol di pentak ku batur ge teh dibikeun. Da naon da inget kanu jadi anak hayang nya gitu. Kayeuna tugas urang tinggal kumaha carana urang nyenangkeun kanu jadi inung nyenangkeun kanu jadi inung bapak. Kumaha carana supaya urang bisa nyenangkeun ka almarhum. Nah iya Kanjeng Rasulullah SAW bangga ku ayana umat mantena ayeuna kersa sasarengan dina kasayannya. Anu katilu sing sami heula dan can ngaji mah ieu teh karek nganiatan jeung maksud jeung tujuanana can berangkat ngajina mah ke ngajina mah sakedeung we teu kudu lila. Teu kudu nya ngaji mah nu penting balik mawa amal. Aing kana amplop we. Nya mawa amal
Jadi sing janten amal soleh, sing janten amal kasae. Sim kuring mah teu butuh amplop. Nya teu butuh amplop mawa tah. Mawa ari eta cenah dina kantong naon amplop ibu ieu teh. Nya. Mawa. Tuh. Mawa amplop. Bisi pajarkeun hayang bisi hayang amplop mah mawa we sorangan. Nya. Yang geusina aya tah. Terus naon? Kan anu batur. Nya. Mudah-mudahan ya. Jadi sing mah nya nu penting mah uikeun we ngaos duikeun ka asar teh. Nu penting mah sim kuring nyanak doa ti sadayana. Nyapi doana nya. Anu katilu sing sami nyaeta kahayangna. Sing sami kahayangna memeh urang salat, memeh urang naon, sing sami heula kahayangna jeung batur memeh puasa, memeh zakat, memeh munggah haji, memeh ayeuna ngaji teh. Sok sing sami heula kahayangna. Uluh salalemur kudu sarua kahayangna nya atuh ngarah aman, ngarah tentrem, ngarah pepenak sareng kabahagia. Ngarah pepenak sareng kebahagiaan kudu sing horeng upami hoyong pepenak sareng kebahagiaan teh kudu sami kahayangna. Nah, sok ibu orang ti dieu heula urang papai ibu-ibu ye ti palih dieu ibu ieu hayang naon, ibu ieu hayang naon, ibu ieu hayang naon, bakal beda geura kahayangna. Nya, ceuk nu ieu mah hayang saladah abdi mah. Ceuk nu ieu hayang surau kana hakaneun we jigna teh. Ceuk nu belah dieu hayang martabak. Cek nu belah ditu hayang cuangki, waya kieu hayang kue pancong, hayang prukris, nu kaya, cek nya, mau cek nu belah dieu mah hayang naon, hayang kawin weh, hayang kawin, nya isi, nya, aya, ye bu kudu sami kahoyongna siap disamikeun kahoyongna siapnya disamikeun kahoyongna. Kahayangna sim kuring newak ieu Bu. Newak papatong. Papatong ieu mah. Kadang Ibu papatong. Papatong di kitu pas deuk digep hiber. Naon sababna eta papatong hiber? Hayang naon? Hayang hirup. Hayang salamet. Nya papatong wae hayang salah. Nya sadayana ibu-ibu ya hayang salamet. Hayang salamet. Ieu sadayana kade hayang salamet. Salamet cik ari salamet aya sabaraha hiji? Salamet aya sabaraha hiji? Bu, salamet teh aya 12. Aya sabaraha hiji cenah? Aya 12. Nah, cenah salamet aya 12. Pan cilaka oge 12. Nya, aya cilaka 12. Nya sadayana teh urang teh ya teh hayang salah. Nya ibu kunaon ka kaler hayang salamet, ibu kunaon kawetan ka kidul hayang salah. Hayang salamet sabaraha hiji ibu? Hayang salametna 12. Aya salamet ieuna teu salamet ieuna, ari salamet 12 mah komplit eta teh. Naon sababna? Sabab cilaka oge aya 12. Anu mana salamet 12 teh? Asa kakara kadenge cenah salamet 12 mah lamun cilaka 12 osok ngadenge. Anu mana? Bu, rukun Islam aya 5, hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Rukun iman aya genep, hiji kudu ngimankeun ka Allah, 2 kudu ngimankeun ka malaikat Allah, 3 kudu ngimankeun kana kitab Allah, 4 kudu ngimankeun ka para nabi rasulna Allah, ka 5 kudu ngimankeun ka poe akhir tegasna poe kiamat, ka genep kudu ngimankeun kana qada jeung qadar, anu papasten sae awan ti Gusti Allah. Eta ti Gusti Allah genep, 5 jeung genep sariji 11. Anu hiji deui ihsan. Naon ihsan teh? Ngarasa salilana diperhatikeun ku Gusti Allah, diperhatikeun asa dipelong we ku Gusti Allah teh ihsan ngaranna. Asa dipelong ku Gusti Allah teh dirasa-rasa beuki ka rasa, didenge-denge beuki ka denge, ditingali-tingali beuki ka tingali, dirasa-rasa beuki ka rasa, asa diperhatikeun we ku Allah, asa dipencerong we ku Allah teh eta ihsan. Rukun ihsan aya hiji nyaeta rasa ngarasa jeung rumasa ka Gusti Allah makera eta. Jadi 11 jeung hiji jumlah 12. Kumaha lamun cilaka 12?
teu syahadat, teu salat, teu zakat, teu puasa, teu haji, teu iman ka Allah, teu iman ka malaikat Allah, teu iman ka kitab Allah, teu iman ka rasul Allah. Cilaka 12 sebutna. Jeung teu ngarasa diperhatikeun ku Gusti Allah, teu ngarasa ditingali ku Gusti Allah, bahkan beh dieuna mah teu ngarasa dibere ku Gusti Allah. Nya, teu ngarasa dipikanyaah ku Gusti Allah. Atuh eta mah lapur disebutna teh cilaka 12. Cilaka 12 disebutna. Nah, eueuh pulunganna sedengkeun umat Kangjeng Rasul sadayana parantos aya jaminan ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha jaminanana? Jaminan ti Kangjeng Rasul. Umat anu sanes mah teu dijamin, Ibu. Ari urang dieu geus dijamin teu acan ye ku menteri sosial, ku menteri sosial bantuan sosial BNTP BSCTP naon ngaranna. Ieu abdi mah meunang bantuan, menang jaminan, pokoknya mah jaminan kesehatan, jaminan sosial, jaminan ketenaga kerjaan sosialnya, soalnya jaminan. Iya, jaminan eta jaminan di dunia, jaminan di dunia. Padahal geus dijamin ku Allah sama. Iya jaminan di akhirat geus aya nu ngajamin teh acan. Di akhirat geus dijamin bakal salamet. Saha? Umat Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aya 4 jaminan kanggo umat Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saur Allah Kangjeng Rasul mah nangis tiap salat, tiap wengi oge nangis, emut ka umat nya ka umatna ari pas nah digigireun aya salaki ibu teh keur tengah peuting salaki urang ceurik inghak-inghaka. Kunaon bapana meni sisidueun kitu nangis teh. Ari sugan teh inget ka umat. Lain, sugan teh inget ka anak incu, inget ka umat sok sieun lain. Kalaka sesegukana teh inget itu kalimu sakeureut. Inget itu buah congo bisi ku patek. Inget teh. Kangjeng Nabi mah unggal wengi menangis emut kaum Allah Subhanahu wa taala anu nyaksian kakasihna nuju nangis dugikeun ka abot nangisna oge ibu dugikeun ka carinul soca Kangjeng Rasul. Jibril datang ka kitu ka Muhammad didongkapan Kangjeng Rasul malaikat Jibril. Muhammad, assalamualaikum ayuhan nabi. Dongkapan Muhammad kunaon kaula dititah nepungan anjeun ku Allah Subhanahu wa taala salam assalam alaika salam ya Jibril aya naon nya kaula anu nanya eta anjeun ceurik kunaon kaula teh inget ka umat sok sieun umat kaula cari laka sok sieun umat kaula teu hayang salamet cari laka. Nah langsung diwartoskeun ka Allah Subhanahu wa taala nya emutan umat Muhammad emutan nya gitu. Padahal Allah tos uninga namun ieu mah tos uninga karena naon tos uninga Allah oge namun ieu mah nyontohan belajari ka urang sadaya supaya urang teh nganggo prosedur adab tata krama ka Allah ka malaikat Jibril terus ka Kangjeng Rasul. Ti Kangjeng Rasul didugikeun ka malaikat Jibril ka ditu. Ka Gusti Allah. Ya Allah, saradosna itu teh mut ka umat. Jibril bejakeun ka Muhammad. Umat Muhammad dijamin ku 4 perkara. Bahkan aya deui jaminan salian teh eta dina padilah-padilana. Nu kahiji, umat Nabi Muhammad eta dijamin kabehanana asup ka surga. Kabeh. Sok sanajan anu loba dosa, anu tara loba dosa pinuh bumi, pinuh langit, pinuh laut, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, pinuh ku dosa eta jelema umat Nabi Muhammad ke bakal anger ka surga. Nan kacekna anu loba dosa mah dibersihan dikeum heula dina neraka. Kangan bakal ka surga akhirna. Diseseheula, mun urang eta baju kabeh asupkeun kana lomari. Nyangan anu kotor mah wayahna digusrak dina mesin cuci. Modar
Digusak heula. Terus dipoe heula, dipoe terus diistrika heula, ditilepan karek dikana lomarikeun. Nah gitu sarua. Nah, lamun eta dosana kabawa dosana kabawa kecuali upami urang pinter-pinter nobatan tina eta dosa sateu acan. Iya sateu acan di ngalengkah kana pangaosan dosa geus dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Dosa sadaya eta sateu acan ngalengkah dosa geus dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Umat Kangjeng Rasul mah. Nah, nu kahiji eta umat saksanajan eta dijamin ku ngucapkeun kalimah la ilaha illallah dihampura dosana kabeh teu nyesa saeutik-eutik acan, teu nyesa keceret acan eta dosana upami suku sakali maca la ilaha illallah Muhammadur Rasul kusakali maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeh dosana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Nya mental dijamin asup ka surga. Kumaha cenah eta pansulusu yadkhuluna jannata bighairi hisab. Umat Kangjeng Rasul teh kabagi 3 golongan. Saperti lu eta asup ka surga bari teu dihisab-hisab heula, teu dihisab-hisab aca. Sabenerna nyaeta para nabi, para wali, para nabi eta moal dihisab ibu langsung lebet ka surga. Nya para nabi sareng sadeui, sareng anu tukang adan tah. Tukang adan anu sok ada Allahu akbar Allahu akbar. Eta mah moal dihisab langsung ka surga. Acan ini dek aran entong wujrud ka ini adat nya hayalah nya ngacleng tah nah kade ulah ciga komo ini khutbah Jumaah khutbah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana eta kade popoyan pantasnya aya ini khutbah ini khutbah nyapan ini masuk aya awewe masuk kegeran gini hanya ke khutbah ya alhamdulillah kebenaran ada digigireun aya sekontol namanya da nya da sok kegeran awewe mah nya kumaha mun keur khutbah katinggang cak-cak nya sok kegeran bisi ieu mah bisi aya ini adan misalnya kunaon cenah nya ulah kitu ulah hayam bikang oge tara adan tara kongkorongok ibu hayam sok aya hayam bikang subuh-subuh aya hayam cangegar meureun gitu nya nah aya nya alasanana teh acan atuh ngarah ieu ngarah sumanget lalaki puguh teh da artis nya gitu nya bilih ayeuna mah loba ibu anu ngamenangkeun bae cenah awewe cenah ka ditu naon awewe cenah ka ditu ngimaman cenah tuh nya teu aya Bu ngimaman awewe mah tiasa ngimaman ge ka awewe deui bari ulah ditarikeun deui ngimamana ge tiasa awewe deui jadi anu saya mah mah kitu awewe wungkul lalaki wungkul ulah awewe dilalakianan gitu nah ulah awewe campur gitu lah campur mun berjamaah teh awewe wungkul lalaki wungkul awewe dilala mana dilalakianan nya jantan berjamaah beda nah gitu nah itu di antawisna Bu tukang adan moal dihisab buat sulusuy ya tu nabi dunubihim payughfaru lahum tilu golongan saperti lu deui umat Kangjeng Nabi asup ka surga nyaeta kusabab ayeuna manehanana teh boga dosa ngan manehanana pinter tobat ka Allah Subhanahu wa taala melalui pertobatan heula tobat heula terus diampura ku Allah Subhanahu wa taala lebat ka surga wasulusun jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad anu maut nate nyaeta nyanak dosa gede nyarak dosa gede setik-setik acan eta kalusanana ngan maut ibadah tara salat tara
puasa tara ya hahaok gagaplok babadog rampong ya nah ya tawisna nah teu tobat deui dosana ka bawa paeh eta mah dosana ka bawa paeh kumaha eta ka neraka moal langgeng dina nerakana moal wa annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ngan manehanana teu coplok syahadatna mung disebut urang kafir masing tara salat oge nah eta oge paya saur Allah ya malaikat udkhuluna jannata bi rahmati asubkan ka surga ku rahmat kaula saur Allah gitu mata syahadat eta kudu urang sadayana nya sok sanajan jelema tara ibadah da mung disebutkeun urang kafir mah da ka mana sia Yahudi da bakal ngambek padahal tara ka masjid disebutkeun Yahudi mana teu narima disebutkan ke mana sia kafir nah naon sababna bu jelema hideung pas ngaliwat da ka mana hideung da bakal ngamek nya sahideung na jelema anger da ka mana maneh hideung da bakal ngam ari maneh ka ustad teh nyebut hideung ka ustad mah lain hideung kirang bodas atuh rada sopan saeutik sateh kirang bodas sanes penek kirang jangkung atuh rada sopan saeutik da ka mana penek da bakal ngamek da kitu jelema oge tah ibarat salat tara puasa tara disebutkeun kafir mah da mung nya ciri-ciri naon ciri-ciri manahanana masih keneh naon masih keneh aya keneh iman dina hatena nah gitu jadi hayang salamet gitu manuk hayang salamet lauk naon lauk maneh dicai wae hayang naon hayang salamet dalam di darat mah dicarokot ku barudak nya nya taya urang sareng kahayangna kudu sarua hayang salamet kumaha carana salamet nya salametna nu tadi teh syahadat salat puasa ngahaji zakat puasa ngahaji iman ka Allah eta jalan salamet eta nya bakal kitu jelema salamet lamun salamet nah eta nu rukun Islamna rukun Islamna teu dipake rukun imanna teu ditanya rukun iman teh apa salamet belah manana da salamet teh 12 gitu nya agama Islam teh supaya salamet nah anu kaopat sing sami cita-citana anak incu urang kudu boga cita-cita akina ninina kudu boga cita-cita tatangga kudu boga cita-cita ngarah keur bertahan ngarah hirup aya kemajuan teh kudu boga cita-cita ngarah boga sama semangat dalam hidup itu kudu boga cita-cita naon kudu sami deui cita-citana mitoha jeung minantu sing sarua cita-cita teh besan jeung besan sing sarua cita-citana nah kumaha cita-citana bet hayang kudu sarua kieu aneh pengajian teh cenah ieu membet cita-cita teh kudu sarua nya kudu sarua ibu cita-cita nah hayang naon kumaha cita-citana nyaeta disaruakeun nyaeta urang sadayana gaduh cita-cita hoyong naon bu cita-citana hoyong pepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il amdahi wa Muhammad arabi hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir urang dina pangaosan ku bating hayang pepenak ku bakat hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu eta cita-cita bu ieu mah hayang papangi cita-cita teh cita-cita teh dipacok hayam kumaha cita-cita dipacok hayam teh cita-citana hayang ngukut naon hayang ngukut meri hayang ngukut entog noong ka kolong panon dipacok hayam jago atuh kade jadi ulah noong ka ko ulah kurung batuk
Tuh tinggali cita-cita. Cita bisa gitu pepenak sareng Kangjeng. Cita-citana hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul. Nah, eta luhur atawa hanap cita-cita eta. Cita-cita hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jang ari ujang kaincu teh. Jang ari ujang boga cita-cita teu. Ya aduh nenek. Cita-cita ujang teh cita-cita ujang mah hoyong pepenak jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu atoh ninina teh. Kudu atoh inung bapana. Kudu atoh lanceukna adina lamun eta budak hayang pepangih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun teu atoh geus ya awas iman coplok tah. Nya. Jalama lamun teu atoh. Abdi cenah aya bade ka Madinah, bade jarah ka makam kudu atoh sarua. Minantu dek ka Madinah misalna, minantu dek jarah ka makam kanya, mitohana kudu ngilu atoh. Beureun aing cacek mitohana teh kuduna teh kitu. Leres kitu? Nya, kudu atoh. Naon sababna? Sabab rindu. Rindu atanapi hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu leuwih-leuwih ti Rasulullah teh leuwih-leuwih ti inung bapa urang nyaahna teh. Sedengkeun moal aya kerinduan anu nyiksa kana awak urang, moal aya kerinduan anu nyiksa kana awak urang, kana hate urang kecuali rindu lamun inung bapa geus teu aya. Komo Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman fasalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Lamun dina hate aya sagede kutu tina iman. Tina iman. Maka eta jalma bakal cinta, bakal rindu, bakal pepenak, hoyong pepenak, bakal sono ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal lamun jalma teu atoh henteu hayang papanggih jeung Kangjeng Nabi, teu sono ka Kangjeng Nabi, teu rindu ka Kangjeng Nabi, bedituna teu cinta, teu resep ka Kangjeng Nabi. Heuh kafir teh ya, teh Abu Jahal. Ya deh. Nah, di dia. Tuh, di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam aya 200 jeger, 200 preman, 200 ayeuna begal, 200 garong anu diasupkeun ka jurang. Tewak borgol asupkeun ka jurang, tewak borgol asupkeun ka jurang. Tewak borgol asupkeun ka jurang. Hirup-hirup. Lajeng Allah Subhanahu wa taala dina lajeng Allah Subhanahu wa taala ayeuna ngawangsu manggil ka Kangjeng Nabi Musa. Musa, gebeg dan Nabi Musa ngagebeg. Deg 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 manah Nabi Musa. Wah, ieu moal pati-pati ngedeg-deg ieu. Upami Allah ieu nuju ngamek. Nuju nyeuselan ka Kangjeng. Ya Allah, aya naon Gusti? Meni reuwas abdi teh ieu. Aya reuwas. Musa, kaula teu rio. Itu aya jalma 200 ahli surga diasupkeun ka mana? Kana jurang. Kana jurang. Ya Allah, eta teh tukang babadog rarampok teh, tukang tukang ngebegal, tukang jamret, copet, merepet, pokona mah. Eta teh mata wah jeger pokona mah tukang ngacaukeun alam dunya. Musa, eta sabenerna anjeun mah teu apal. Eta sabenerna ahli surga. Eta wali-wali Allah eta. Hah? Eta sabenerna, nah ya Allah manawi teu awan kapi unjuk, da eta teh sakaterang abdi mah geus diponis, teh diponis jalma jahat, penjahat eta teh. Nya, cek aja. Tapi cek kaula mah eta ahli surga. Sabab eta jalma manawi teu awan kapi unjuk atuh Gusti, eta panglajanten ahli surga kumaha eta? Eta teh jalma eta teh anu 200 orang teh pernah ngadenge dina kitab Taurat. Meureun ngaliwat meureunnya ada ngarampok aya anu keur ceramah cigana. Dikadenge pernah ngadenge dina kitab Taurat nyaeta bakal lahir Nabi Muhammad di akhir zaman anu gaduh syafaat, anu nyafaatan, anu ngajamin kana kasalametan umatna di akhirat. Anu nulungan ka umat, anu ngajamin kasalamatanana, anu nyaah lamun dicarekan oge teu ngalawan eta Muhammad mah. Nah, eta jelema kabeh ngadoa jumerit di jero jurang, ya Allah
Abi hoyong panjang yuswa ya Allah. Abi hoyong panjang umur. Hoyong pepenak Gusti. Abi jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Cek eta umat Kangjeng. Hoyong pepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad ya Allah. Pasihan abdi kesempatan hoyong janten umat Kangjeng Nabi Muhammad Gusti. Nah, mantak tina doana eta dicap ku kaula. Eta dipastikan wajib asup ka surga eta jelema. Angkat Musa, diangkat ku Nabi Musa nya dadung kadinya saroso kadinya tim SAR gabungan Satpol PP oge aya kadinya saroso diangkat kuburkeun ku anjeun pulasara ku anjeun Musa eta pulasara sebagaimana layaknya para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah. Eta jalma ku sabab dina hatena sakecret penjahat bisa asup ka surga lantaran hayang papanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu Gusti abdi hoyong papandak jeung Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman. Nah, dicatat. Iya urang sebagai umat Kangjeng Rasul, sebagai umat Kangjeng Rasul kudu kumaha ayeuna urang kudu ku cara kumaha urang berterima kasih nganuhunkeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani ku seueurkeun ngaos sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi balik hul wasilah ya Rabbi khusuh bil fadilah ya Rabbi wardani sahabah ya Rabbi wardani sulala ya Rabbi wardani masyayikh ya Rabbi farham walidina ya Rabbi nakhtim bil musaffa ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah 15 menit ya ina ngaos ngawitannya siap ngamimitian ngaos karek teh ngamimitian kopi gesep 2 gelas ya kana tampi heula atunya ya kopi nah nya pidoana mun ditaros kusim kuring teh di mana kawit ari dedengan teh cenah iraha kawin beda ya mudah-mudahan jadi sari siap ngaos heulanya nya kayak disangakeun waktosna ka anjeunna. Nah, siap ngaos heula, siap punya di mana ya ngawitanana, Bu? Nya pada tadi mukadimah tadi mah. Mangga salajengna atuh ieu kidang langkung 23 menit deui ngaji. Siap ngaosnya. Awasanana namanya dugikeun kana ilmu anu tiasa ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab ilmu aya dua, aya ilmu nu ngajauhkeun urang ka Allah, ilmu anu ngadeukeutkeun diri urang ka Allah Subhanahu wa taala. Dawan Allah bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya. Allah Subhanahu wa taala parantos marentahkeun ka urang sadayana kudu di mana urang aya nu naroskeun saurang teh kana ka Allah wartoskeun we Allah teh deukeut nya Allah teh deukeut. Di mana nu tadi teh Abu? Di mana urang sadayana
ngarepkeun pisan bahkan cita-cita urang tos jelasnya cita-cita tadi teh hoyong naon hoyong pepenak sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami hoyong pepenak atau hoyong caket kedah caket sareng Allah kedah mengenal kedah kenal heula kedah mengenal heula ka Allah Subhanahu wa taala di mana nyaeta melalui mengenal melalui ngaos salat aosan salat maca wungkul teu cukup ku maca wungkul tapi kudu jeung naon kudu jeung cinta na kudu jeung sono na ka mana ka mantenna Rasulullah sallallahu alaihi jeung cinta wungkul jeung sono wungkul jeung pengamalanana jadi sholawat aya 3 ibu sholawat aya 3 aya sareji ramo teh 20 nya ngan nyaeta sholawat teh aya sholawat anu diucapkeun sae aya deui sholawat anu ditekadkeun aya sholawat anu di laku ucap tekad jeung lampah teh kudu sesuai jeung sholawat sasawiosna nyaeta melalui sholawat anu tiasa ngadugikeun urang menakeun urang sareng Kangjeng Rasul nyaeta sholawat anu melalui ayeuna tingkah laku urang akhlak urang anu sesuai sareng tingkah laku akhlak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Kangjeng Rasul innama buistu liutamima makarimal akhlak. Ya, diatawisna para ibu sadaya, upami urang hoyong caket sareng Allah kedah sae heula naonana akhlakna caket sareng Kangjeng Rasul kedah sae heula akhlakna kedah caket sareng guru we caket sareng guru kedah sae akhlak urang kedah sae hoyong caket heula hoyong caket sareng mitoha we kudu sae heula akhlak gitunya dina akhlak eta diatawisna anu kudu dikuasai ku urang teh dina bab akhlak heula dina akhlak naon ari akhlak teh nya akhlak secara gamblangna secara garis badagna midamel hiji perkara kedah dina waktos nyimpen hiji perkara kudu dina tempat nya migawe hiji perkara kudu dina waktuna jeung dina tempatna nya nyarios oge ibu kudu dina tempatna jeung dina waktu nah cenah ujang geuningan eta mah pagahan kan ini da dina waktuna henteu nini aki-aki di papagahan misalna kumaha eta da teu boga akhlak cenah teu boga adab lain teu boga adab ibu da dina waktuna da piraku ari papanggih di jalan majuk dakwah we gitu nya aya nama dina waktosna naon sababna kieu bu sababna teh kieu ibaratkeun ieu teh parahu teh ibaratkeun ayeuna ibaratkeun aya jalmi anu eukeur kekerlepan di Cimanuk misalna tanapi di laut kekerbekan nya tim SAR teu aya bantuan helikopter tim SAR na teh teu aya Basarnas teu aya nya kapal tanker teu aya parahu naon kapal motor brut teu aya eukeur naon eukeur nulungan eta jalma anu kitu anu kekerlepan aya we awi kolopetong kadinya pewet acan salonong kadinya daripada eta nu ti lelep modar mending keneh ayeuna awi kolopetong we keukepan salamet giraso ajengan eueuh kiai eueuh ustad kamararana ieu teh aya we awi kolopetong kadinya kadinya nya hitung-hitung awi kolopetong we da lain nya dakwah mah pimanaeun nya sabab lamun sim kuring dionang dakwah ibu mahal moal kabedag moal kabedag ibu nya ilmu anu bisa ngadeukeutkeun diri urang ka Allah nya eta ilmu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis tiqoni ari kawit kawajiban kajalmi nganyahokeun ka pangeran nurohmi nya tah janten
Hah? Ya, nganyahokeun ka pangeran. Ya, pangheulana anu wajib ka muslimin. Nah, pangheulana anu wajib ka muslimin. Nganyahokeun ka pangeran kudu yakin. Ya tanya. Jadi eta pangheulana ditancepkeun pangheulana nu pangheulana dipagahan teh naon aqaidul hartosna tatali kaimanan dugikeun ka syarat utama supados nyaeta hiji jalmi bisa nyampurnakeun imanna ka Allah jeung ka Rasulna, maka eta kudu terang heula kana sifat-sifat anu wajib di Allah, anu mustahil di Allah, anu wenang di Gusti Allah. Jalma nyebut iman, bahasana iman ka Allah, iman ka Rasul, tapi ditanya sifat-sifat Allah teu apal atuh teu sah imana. Teu sah imana. Sabab nu pangheulana wajib ka Gusti Allah teh anu pangheulana wajib nyaeta nganyahokeun kana sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah, wajib ka manusia eta, terutama ka anak incurang heulanya supaya makan eta teh disebatkeun nyaeta akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah 50 sifat anu wajib dikanyahokeun, 20 sifat nu wajib di Allah, 20 nu mustahilna di Allah. Hiji deui sifat anu wenangna jadi 40 hiji jumlahna. 4 sifat nu wajib di para rasul, 4 sifat nu mustahilna di rasul. Hiji deui sifat anu wenangna jadi 50 sifat kabeh. Eta akidah ahli sunnah wal jamaah menurutkan nyaeta qaul Imam Abu Mansur Maturidi sareng Abu Hasan Al-Asy'ari didinya ditetapkeun eta ngarupikeun akidah ahli sunnah wal jamaah anu kanggo nyampurnakeun atanapi kanggo magehan tatali kaimanan kitu tah. Salajengna anu prayogi ku urang sadaya di tetapkeun engke di mana eta teh tos dikumpulkan dina kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat disebutna kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatu miftahus sa'adah, miftahul jannah, kalimah kuncina syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kalimat thayyibah la ilaha illallah anu mana jalan paling caket moal aya anu pangcaketna hiji jalma ka Gusti Allah sacaket jalmi anu maca la ilaha illallah. Engke akhlakna bakal robi atanapi bakal sae ku ayana seueur ngaoskeun zikir ka Allah Subhanahu wa taala emut kana sagarupi anu parantos ditangtos anu emut kana sagarupi anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu nikmat-nikmat anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dikawit nikmat ijad nya dugikeun ka ayeuna urang sadaya engke ku kalimat thayyibah la ilaha disebutna kalimatus syukri, kalimah paragi syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Akhlak periogi nganyahokeun akhlak eta nganilai hiji jalmi teh kunaonana ku akhlakna engke moal supaya ulah rugi nya. Rugi upami jalmi babarengan jeung anu goreng akhlakna sapertoskeun ayeuna abdi teh hoyong sasarengan atanapi peryogi sasarengan ka peryogian abdi teh hoyong tiasa sasarengan sareng jalmi anu soleh, sareng jalmi anu sae akhlakna gitu. Nu mana nu sae akhlakna? Salaki lalaki babarengan jeung awewe anu goreng akhlakna rugi dikungkung teh diawur dicangcang teh diparapan jadi nate kumaha rugina jadi beh dituna bakal dayus ka bawah doraka beh dieuna eueuh mangpaatan la mangpaatalah mangpaat lamun urang babarengan jeung sabab hiji jalmi ditangtoskeun salamet jeung cilaka bahkan ayeuna ditangtukeun kumaha ceuk babarenganana jeung saha soleh jeung teuna ditangtukeun jeung saha babarenganana upami saur
amanat pun guru ibu kapungkur upami milih awewe ya awewe wungkul ya karadesa upami lalaki milih awewe nyaeta kudu anu buluna tilu nya kahiji awewe kahiji awewena kudu anu hudang sare kahiji awewe hudang sare ya sepuh kapungkur nyebatkeun anak kitu milih awewe hudang sare anu kadua nyaeta kudu awewena keur di WC keur ngising nya anu katilu anu awewena anu tas wudu entah anu keur wudu anu mana cara awewe anu hudang sare mah henteu bigos ibu terang bigos ibu bigos terang teu bigos teh biang gosip sagala nyaho hudang sare mah dah henteu capetan hudang sare mah nya sagala hayang nyaho kana urusan teu hayang nyaho kana urusan batur maka saur Imam Ghazali ulah milih awewe anu bigos hartosna bigos teh biang gosip disebutna teh ulah milih awewe anu hayang nyaho kana urusan batur kan awewe teh ibu ulah milih anu ulah dipilih tehnya kade anjeun saur Imam Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin kade bersih kawin ka awewe anu anu panas baranan teu kaop batur make baju beureum hayang anu beureum batur make hayang bajunya batur make baju koneng hayang baju koneng annana hannana naon kalituna teh la tangkihul mar'a nya disebut nanti naon anana manana hanana wala tangkihu hadako baroko sadako nya naon anana nya eta anu sok gegeringan anana teh dah hayang aya nu yang gegeringan di dia ditaplokan ku plester ku naon ku handiplas ku naon ku plester ku naon ku koyo adieu kana bohong terus iya naon simut dibakutet gitu dibakutet di bulan senenan pengawasan iya keur teu ngarareuna ari tadi tas lalajo dangdut nya tapi nyebutkeun diajak ngaji mah teu ngarare bejakeun ka bapak itu awewe laknat nu kitu eta bejakeun ka bapak di SMS ku budakna teh bapak si mama teu ngalareunah transfer ka dieu transfer geuwat teu ngarareunah teh ya hati-hati eta saur Imam Ghazali menurutkan penelitian para ulama para sufi para sahabat teu meunang kawin ka awewe anu osok tukang gegeringan nyari ngarahu disebut nate upami di Banten mah ibu kantos nyaeta in ro'a hasanatan dapa'aha wa in ro'a sayiatan ada'aha terang ibu hartos nante mata kulah make bahasa Arab oge da teu apal hartina teh kieu lamun menang milik lamun menang kahalusan ngahep lamun menang bantuan ngahep lamun teu menang calangap. Nah, itu awewe goblok gitu. Awewe anu kitu teu meunang dikawin, nyangsarakeun nu kitu teh. Nya lamun nyangsarakeun masyarakat atuh. Nya lamun meunang lamun ningali batur alus, teu dibeja-beja lamun ningali batur goreng, wah digoreng. Nah, iya. Jadi disebutna biang gosip disebutna. Nah, anu sae nu mana nu tadi anu hudang sare. Anu hudang sare nu mana? Anu hudang sare teh nyaeta anu teu apalna. Mama kunci di mana? Teuing atuh teuing po. Nya pokona teuing. Mah, nya gitu. Kumaha cenah atuh abdi hoyong senang sebagai istri mendampingi sang suami, kahiji kudu lolong, kadua kudu torek ibu lolong api-api teu katingali we tatangga meuli gangkantel oge. Api-api teu kadenge we hargana geus melambung tinggi oge. Keun bae pokona mah senang ngerasa.
Lamun loba dedengean, loba cenah, loba meureun tah eta saur Imam Ghazali teu meunang dipilih awewe anu nutur-nutur kana kahayang kana cenah jeung meureun jeung susuga. Sugan we atuh. Nah, sugan eta teh bahasa ti setan susuganan jeung percenahan jeung permeureunan. Cigananya meureun sugan lamun heueuh lamun cenah kana cenah deui. Nah kitu nya. Teu aya henteu saeutik oge. Ayeuna yakin karena rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Padahal mata kusim kuring sok dipasihan wiridan ibu-ibu ngarah senang mah bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki moal pahili, jodoh moal patuker, alus goreng geus dituliskeun. Alus goreng geus dituliskeun. Sadayana umat dijamin ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh jalma anu hirup bakal ngarasaan ngasaan maut. Eta sok wiridkeun wiridkeun bae ku sunah. Ngarah senang. Rizki moal pahili. Jodoh moal patukeun. Alus goreng dituliskeun. Kabeh umat dijamin ku Kangjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Kabeh jelema hirup bakal ngalaman ngasaan maut. Eta geus maot teh ibu kuburan teh moal sempit. Kuburan teh moal sempit, moal rupak, moal heureun geus maot teh. Geus maot teh kuburan teh legana teh 70 meter. Ka katuhu 70 meter ka kenca, 70 meter ka hareup, 70 meter ka tukang. Bahkan tepikeun ka satong tunggel eta legana teh keur jalma anu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadalingding seungit angin-anginan di pakuburan lega eta di pakuburan keur jalma anu tukang ngaos sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya sok tiasa diraraoskeun ibu da jeung nyana ujang cenah boga pamajikan kanu cerewet da mang kalah begung cenah matak oge sok rarasakeun we rarasakeun we ku sorangan percanten ibu upami ibu nyaeta ibu-ibu mulung permen dinu nyawer mulung permen eta permen moal karasa amis lamun teu dipesek cangkangna nya gitu itu bu rarasakeun we ku sorangan so ayeuna urang pesek deh anu kadua awewe anu alus pilihan para ulama nyaeta awewe anu keur ngising. Ari keur ngising sok mawa eunteng tara. Sugan keur ngising mawa eunteng. Tara lobadang dan saur Imam Ghazali nyaeta wala sadaqah. Teu meunang nyaeta shin ageung sadaqah. Ulah nyaeta ka awewe ulah ngawin ka awewe anu nyaeta kadua. Anu nyaeta ulah anu ti isuk-isuk tepikeun ka burit eta pagaweana dangdan tepikeun ka puluhan juta. Teu meunang teh. Eta disebutna naon? Disebutna bisa disebutkeun dunia teh kutukan bisa. Dunia teh kutukan disebutna teuing kutuk seguk teuing naon. Nya dunia mah kutukan, adunya mal'unun wa ma fiha ila. Nah, ari dunya teh eta teh terkutuk, tanu terkutuk teh nu kitu. Ti isuk-isuk teh bikin ka sore teh nyaeta make up. Make up terus. Eta halis dikerik, bibir dijeding-jeding. Oh, nya. Terus aya ibu bibir dijeding-jeding, kumaha disuntik naon? Disuntik silikon. Ngarah ngabentuk tungtung nama jeding panggedena bibirna salam dunya
eta Neng Jeding bade ka mana atuh Neng Jeding teh nya gitu di antara Israel nya saur Imam Ghazali nyaeta teu kenging nyaeta milih awewe anu tukang bersolek itu tukang bersolek teh tukang dangdan bae kadaek sabab eta teh kadang-kadang ari dihareupeun salaki namanya dihareupeun salaki nama kutang buuk awut-awutan kutang pegat jaba geus bau lalai nya kutang nya ku panitih deui ku panitih kutang oge ari panitihna teh bunguka deui ai nojos kana tak-tak nah gitu buuk awut-awutan bari gugutrut teh loba kutu jaba dua rupa cek salakina teh buka panto aya jalma di assalamualaikum buka pas dibukakeun ku salaki eta salakina pingsan dina teras lantaran eta ningali pamajikan bibirna jeding ari kabatu deka mana eta teh meuni ciga Ratu Elizabeth deka mana eta teh dangdan sing goreng dekana onang dekana onangan mah meuni ciga daya oge kieu we soleh mah lamun dekana onang lamun dek keluar ti imah ciga naon ciga pembantu lamun di kamar ciga ratu kuduna teh kitu ieu mah tibalik ari dek keluar ti imah meuni ciga Ratu Elizabeth ari di jero imah di jero kamar ciga monyet kabulusan so ciga monyet di banyur di jero imah mah melenguk kayak gitu biasa ibu eta teh biasa jalma awewe anu kurang iman anu teu sampurna imanna nyaeta lamun keur boga duit dangdan beak kadaek ciga Ratu British Inggris ciga Ratu Elizabeth gitu tah ieu teh bijilna teh tina mana tina abdi mah meni hoyong akhlak teh meni hoyong sae cenah caur istri akhlakna bakal sae pameget oge akhlakna bakal sae upami ayeuna merujuk nyaeta kana merujuk kana amanat anu didugikeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi seueur ngaos sholawat seueurkeun zikir seueurkeun ngaos sholawat nyaeta engke akhlakna bakal ngalusan sorangan bakal sae eta teh kusabab teu cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim in qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu qulu rajana bikulli khairin wajta ma'al far wal usulu Allahumma sholli ya tas asar Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam anu katilu pamengnya anu katilu istri anu pangsaena teh nyaeta menurutkeun kaul guru-guru nyaeta anu tos abdas bade salat jadi tos abdas bade salat mah tara seueur teuing anu di tara loba ting naon cing dek abdas dek tos abdas dek salat sing naon hartosna jadi lamun ditoel ku salaki oge ku boro-boro ku batur ku salaki oge diajak sasalaman moal daek maksudna dadek so anu deket ka Allah caket ka Rasulullah gitu
Jeung moal ieu, moal naon? Moal bakal taat ka Allah, taat ka Rasul, jadi taat ka caroge deui. Cigana di kampung di lemur itu di lemur simkuring anu awewe teh aya kelebihan ibu-ibu teh. Di upami teuleum di Cimanuk, upami teuleum dina sumur bakal lila eta. Teuleumna teh kuat, pangkuat-kuatna awewe. Teuleumna teh kuat setengah jam. Aya ibu awewe anu kitu. Aya anu teuleumna dina cai nah cenah bisa teuleum cigana gitu. Cigana teuleum dina cai ge bakal kuat sajam oge. Nah eta pas aya ka mana cenah si mama ka budakna teh ka mana si mama duka da akang cenah wawartos teuing da bieu teh bebeja deu ka warung cenah. Deu ka warung akang cenah abdi bade ka warung bade da moal lami sakad bade sakedap ayeuna cenah geus sajam ngalelep geus sajam da berarti ngalelep teh teuleum teh. Jadi jago atuh ngalelep sajam mah. Jadi ibu-ibu. Nah, jadi ditoel upami tos ya, ditoel diajak ngobrol ku sasaha moal daek. Nya eta oge anu pangsae-saena istri teh nyaeta saur Imam Ghazali kade bisi deuk ngawin awewe anu sok ngaleleungit anu tara nyaritakeun kehalusan batur anu sok nyaritakeun kagorengan mah bigos nya anu tara nyaritakeun kehalusan batur ngaleleungit kada kehalusan salaki cuman lamun teu ka urang mah da maneh teh moal payu nah maneh oge ceuk salakina teh lamun cek tatanggana eta unggal poe ngan pasea we jeung pasea masih ini kenaonnya eta tah kitu janten eta teh ku sabab jauh jeung Allah jauh jeung Rasul jauh jeung zikir jauh jeung maca sholawat. Jadi ilmu anu bisa ngadeketkeun diri urang ka Allah ilmu ma'a zikir ulahnya ilmu anu ngadeketkeun urang kana pitulung Allah nyaeta urang hadir dina majelis sholawat gitunya saur kanya Rasul nyaeta zainu buyutakum bi sholati alayya wa qiraatil Quran bidzikri ngaos dzikir ku ngaos Quran sok sing agreng sing geulis ku sholawat sing geulis ku naon nyaeta ku zikir ka Allah Subhanahu wa taala nini ge bakal geulis atuh lamun seueur dikirna seueur ngaos sholawatna tah sakitu painten mudah-mudahan ieu pangaosan teh sakali deui ngarupikeun pangaosan anu ngondang kana rahmat sareng barokah sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Kasimpulanana upami jalmi ayeuna iman ka Allah takwa ka Allah maka rencana Allah atanapi pahala ti Allah Subhanahu wa taala buruhan ti Allah Subhanahu wa taala eta langkung sae tibatan usaha urang tibatan usaha manusia. Jadi walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indallahi khair law kanu ya'lamun. Sakitu anu kahaturkeun mudah-mudahan ageng manfaatna ageng barokahna anu lepatna eta mah tina kabodohan simkuring anu saena eta mah mudah-mudahan kaberkahanana sing didugikeun terutama sing tiasa nyenangkeun karena dihadiahkeun nya ka guru-guru kaberkahanana kanggo putra-putri urang sadayana. Hadana Allahu wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.